Dek, pangnangankeun huis buru. Neangan kemana ari emak? Iya, nasira emak ih. Nama kayak di tangan deh, ringis buku yang buk mah. Asia mana sok heureuy wae ari kolot keur serius teh. Ben serius mah geus bubar emak. Kumaha sia we lah. Dih ngombok. Geus nyieun naon ieu meni pabalatak ieu. Eta mah bieu mak, geus nyeun mie bakso geprek. Saha sih nu resep mie? Hampir kabeh jelema sigana resep kana mie. Tah ngarah teh bosen urang berkreasi. Nyeun mie bakso geprek anu rasana ngeunah pisan. Tah ieu batur ngadahar mie anu teu meunang diseki. Nya eta kenjer singles bakso hot. Komo lamun baksona digeprek jadi karasa pisan daging nate. Tong poho tambahkeun oge kenjer singles bakso hot sebagai toppingna. Ngarah mie bakso geprek ini teh menjadi semakin spesial. Ngeunah pisan perpaduan antara sambal geprek jeung saos tina basona membuat rasa lada tina mie bakso geprek ini teh semakin nambol. Tuh lamun lada kieu mah jadi semakin lagi. Komo lamun basona digeprek siga kieu jadi karasa pisan daging nate. Pokokna mah nu baru kieu dahareun lada wajib pisan nyobaan mie bakso geprek kieu. Poho weh tambahkan kenjer singles bakso hot. Karena teman makan mie cuma kenjer singles bakso hot. Pedas. Surup segernya ari ada kitu mah. Seger pisan teh mak. Ari mana eta make cengek di mana? Dan ieu mah bawa cengek. Bawa bak mah cengek mah. Di mana? Di kebon batur. Itu sia.